kumaha ieu euy. Dek ngalalau kararese aing mah gara-gara eceng, ya eceng. Ci aing oge eceng. Aje. Aduh galau kercicing di dia an. Keraon? Sedek naon mentok ka dieu? Ah tuh aing telah galau gaean kali eceng-eceng itu di dia meloba geunaheun. Aing keur galau anjing. Jeung jableh jeung naon itu. Nya galau ku naon? Gara-gara eceng aing. Teu bisa ngalalau anjing. Aing para rusing. Tambang geus panjang aing. Ari cek urang mah eceng mah tong di dieu euy, da eceng mah eueuh cek urang mah. Mun erek di hakanan sawareh. Kan yang naon Asia? Parab naon, parab enteng, parab orai. Setik-setik beak kita eceng teh cek urang mah akutan gitu katongo. Asia ai kitu mah atuh nu geloge cager deui, bray. Aduh aing. Yeuh, maksud aing teh kieu, aing dek ngalalauk anjing. Eceng ngajabreg jeung lapang golep. Ngalaupna eceng ayaan gitu. Maksud aing teh dia eserkeun ecengna Asia. Yeuh, dengekeun aing. Gara-gara eceng ieu yeuh. Aing teh bisa ngalalauk, biasana ngajaring jeung ngecrik. Sahuap sakopeun aing teh bisa ngalalauk di saguling. Dan naon atuh pamarentah teh meuni eueuh kabijaksanaan jeung rakyat sok dengekeun ku maneh. Geus kieu atuh. Dengekeun heula caing oge. Naon? Pan itu tanah pemerintah ieu saguling teh. PLN pan pemerintah, listrik mayaran, aya sagulingna teh bisa dimanfaatkeun ku aing. Sok aing dek nyen sertifikat ku aing dek digadekeun tah anjing. Pusing aing. Digadekeun naon teh? Sertifikat saguling ku aing digadekeun aing. Boga aing. Ka Ki Utomnya tukang nyen sertifikat. Tong Anjing kasa ka material. Aisyah kos nulieur material bisa nyen sertifikat anjing. Bisa ya namda geus. Ieu tuh geus canggih ya namanya. Edan anjing. Ya kumaha carana? Eceng gonok. Nya lamun hayang eueuh ieu di lebak urang di dieu. Hiji-hijina mah eueuh deui. Cek urang mah nyawa beko. Nyawa beko sok gunukeun di sisi di dieu. Nyawa beko rek di kumaha bray. Rek di duruk emang geus garing mah duruk we kumaha we carana atuh sakan beak mah. Nu geloge cager deui bray di beko. Mah eueuh sing ngodok mah cek urang mah. Tibatan beak eceng ngodok ka beak umur. Loba ya eceng ngodok mah katahan. Ya aing geus moal tamang panjang ya ku aing ngadek ngagantung diri aing dina tangkal. Tadi dinya eta, tangkal eta atuh mun erek. Tangkal eurih anjing. Tangkal eurih mah teu nahaon. Asa jeung mantap ka dieu rek nahaon atuh deui. Nempo lebak we urang mah yang diis gitu, diiskeun otak. Eueuh gadag geus ka mah anjing. Pas ningali anu jebleh gitu aing biasa sareuk tempona ge jebleh mah kejeng jebleh gede-gede ngerakeun wae. Aing gagal itu euy rek ngalalauk anjing gara-gara eceng aing nyudet kieu euy. Aing teh bisa ngalalauk bray geus kieu mah euy. Aing kana teleuman ka dinya asup sok teleuman alaan da moal naon. Jadi kadal Asia. Heeh. Ayeuna diri teh ngajelang brus sok tewakan. Da hese di jaring mah kana tewakan cek urang mah. Da aing teh sero anjing. Aing Pan geus di Banten baheula teh lain bisa. Sia ngaliwat tungkul anjing. Hah? Ngaliwat tungkul. Ngaceprak jeung jelema edan anjing beki gelo aing balik. Pusing aing. Gitu aya tah mah. Juk kabur kitu tah ngantung maneh tah di dinya tah dina tangkal. Tangkal eueuh anjing. Tah di tangkal eueuh heeh bener. Beulitkeun. Beuheung.